Abdi Alvina Maevana Dewi di kelas 10 bahasa. Ayeuna abdi bade nyariosakeun dongeng Sasakala Maung Panjalu. Nurutkeun sepuh, putra Raja Pajajaran nu istri dipigarwa ku putra Raja Majapahit. Sanggeus ngandek 7 bulan, maksa hayang ngalahirkeun di Pajajaran. Ku sabab teu diwidian, anjeunna lolos nepi ka kalunta-lunta mangbulan-bulan. Datang ka wewengkon Panjalu di kampung Ganjar Nyi Putri ngalahirkeun putrana kembar, istri hiji, pameget hiji. Santena diwadahan kana pendil, dikubur di dinya dihandapeun kai anu akhirna timbul kuah. Sanggeus ngarasa jagjag, putri neruskeun lalampahna ka Pajajaran. Di Pajajaran, urang kali teh ku akina dingaranan Bongbang Larang jeung Bongbang Kancana. Kacaturkeun eta budak teh geus gede wae, maksa hayang papanggih jeung bapana. Tapi ku indungna teu diwidian. Budak teh maksa tungtungna malolos di Pajajaran. Anu ngalolos teh nepi we ka wewengkon Panjalu. Kabeneran teu jauh di tempat dilahirkeunna teh aya saung anu cicingan ku Aki jeung Nini Pangebon. Budak teh minta dahar. Nini Pangebon pak pikpok ngaliwat. Kusabab aya cai, Nini Pangebon teh indit. Maksudna rek ngakacai ka kulah nu asalna kuburan santen teh. Bakating ku lapar, liwet teh dipurak, ditodong. Barang datang Nini Pangebon mawa cai, bakating ku halap-hap, pendil teh direbut. Tuluy ditotor ku Bongbang Kancana. Pendil ujug-ujug ambles kana sirahna. Teu bisa dilaan, Aki jeung Nini Pangebon baringung. Terus bae atuh Bongbang Kancana jeung Bongbang Larang teh dititah indit ka Aki Garahan. Minta tulung supaya dipangudarkeun tempat Aki Garahang nepi ka ayeuna aya kampung Garahang. Bongbang Kancana ditungtun ku Bongbang Larang ka Aki Garahang, ditaro ku kujang. Anu eta pendil muncrat cerik kulah kajajaden. Ku Aki Garahang dipiara sarta dibewarkeun sangkan eta kulah teu meunang digadabah. Barudak teh tuluy matuh di dinya. Dina hiji waktu Aki Garahang teh rek nyaba memeh indit nyarita ka barudak. Upama rek ulin ulah wani-wani ulin ka kulah kajajaden teh. Adi Aki Garahang geus indit, barudak teh jadi penasaran kayaknya kulah kajajaden teh. Barang datang ka dinya katembong caina herang ngagenclang. Barudak teh henteu tahan lanjut cai, bangun tiis cicep ngatak seger. Nu awewe ancruk sukuna, are nu lalaki si beungeut. Dadak sakala beungeut lanceukna jadi maung. Adi-adina sukuna baruluan. Mireungeuh kaayaan kitu, barudak teh duanana ceurik paungku-ungku. Beuki lila ceurikna beuki tarik, nepi ka pagulung-gulung. Akhirna duanana tigebrus kana kulah eta. Ari haranjat duanana geus robah jadi maung. Tuluy baralik deui ka saung Aki Garahang. Waktu Aki Garahang datang ti panyabaanana, barabat atuh barudak teh anu ayeuna geus jadi maung. Dititah indit neruskeun ngalampahna ka Majapahit. Barang datang ka hiji tempat anu loba oyong, dua maung kajajaden teh kabeulit ku eureuy oyong, teu bisa lesot, kapanggih ku nu boga kebon. Terus dipalitkeun ka walungan, asup kana gaul, abus kana badodon. Kuno boga badodon dijait. Mau kajajaden nyaritakeun lalakonna, bari kaget aya maung bisa ngomong. Nu boga babadon teh ngalepaskeun dua maung kajajaden teh. Dua maung kajajaden neruskeun deui lalampahna ka Majapahit. Datang ka Majapahit, juluk-juluk datang ka karaton. Kalah dikepung. Sanggeus beunang, tuluy nyarita, ngariwayatkeun asal muasal, terus diangkeun ku raja. Tidinya dua maung kajajaden teh dititah ngajaga di wewengkon asal. Nurutkeun sakaol, loba kapantrangan anu asalna tina eta kajadian. Sakur katurunan Panjalu teu meunang nodong pendil, teu meunang melak sumaweunang ngadahar oyong, teu meunang dahar lauk tina gaul, lamun dilanggar aya matakna. Ciri katurunan Bongbang Larang Bongbang Kancana aya dina kuku anu teu sampurna atawa jiga kuku urag-leuweung. Sakitu carita dongeng ti abdi, mugi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.